tentang urusan-urusan perusakan melalui syirik jeung maksiat anu ngarusak di muka bumi ieu adalah persyirikan permaksiatan nu ku Gusti Allah langsung dibere warning wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok ngarusak ulah rek ngarusak di muka bumi ieu sabada diberesan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu di zaman urang memeh urang memeh Kangjeng memeh nadi setiap Allah dek ngajelaskeun tentang kaislahan maka Allah selalu nurunkeun rasul-rasul setelah Kangjeng Nabi teu aya Allah tetap ngutus utusanana dudu sok disebut para kakasih Allah yakni wali-wali Allah anu geus teu boga kasieun jeung kaprihatin la khaufun alaihim walahum yahzanun sebab geus teu hayang di alam geus teu benci dicaci maki nya nama berprinsip aing namah jageus wauh jeung Allah ngan deudeuh jeung nyaah diparentah ku Gusti Allah titah nyampikeun amanah ka para umat-umat sakali haram dibejakeun haram deuk didenge deuk henteu deuk dipake deuk henteu sakali wajib tetep wajib deuk didenge deuk henteu diaromongkeun los dicaci los dimaki los dipake kakeheul ku bangsana ge para ustad jeung kiai teu ieung-ieung sebabnya nama geus wauheun jeung Allah etalah wali Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun ketika neuleuh kasyirikan ketika neuleuh kamaksiatan ieulah ngarasa terpanggil hatena lantaran ieu ditugaskeun ku Gusti Allah wali Allah titah ngabeberes makhluk ilah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha riweun ku ari wali Allah cak zahir batinna mah henteu nu mantak riweuh permaksiatan baheula mah di kota kuari manggesing kolocor ka jero imah jadi baheula mangan saukur bedah leutik kokocoranana maksiat teh kuari manggeus hahalang jadi geus runtuh kuari mah tembok-tembokna teh jadi bedah kuari disebut caah banjir caah jadi kuari mah banjir teh banjir maksiat aki-aki nu geus teu pantes nonton TV masih nonton TV keneh di TV na ge nu joget nu nyanyi dan lain sebagainya atuh geus komo nu ngora cacak-cacak Ki Haji ge kos kitu keneh kiai ge masih resep nonton bola keneh di televisi caah ieu mah komo di jero HP mati mimiti nu make kerudung datang ka nu teu make sempak aya kabeh caah hatu ieu manes budak-budak ngora endeu ka rumaha coba lantaran asal nyaho bae naonna kana asal nyaho naonna kana ngomong atuh si ayo coba masyaallah ieu caah kemudian baheula mah pamalingan teh kan masyarakat memaling teh kapan aya nagara mah eueuh dumusna maling ku ari mapan gedean keneh pamarentah nu maling batan masyarakat geus masyarakat teh jeung pamarentah kuari mah saideologi pada pamalingan kabeh caah kan ngaranna caah geus atuh waliullah teh terpanggil sabisa-bisanya na bae ku Gusti dititah sakitu teh masyaallah rempat nya Gusti Allah
Ari jelema anu maedakeun mangamangpaatkeun zahir mah sakadar kieu doang. Lamun aya jelema ieu jelema teh deuk dibunuh kelantaran urang boga pencajeng boga kaleuwihan kakuatan pisahkeun sakadar sakitu. Lamun aya jelema ieu teh keur ngamuk ku urang teh boga kakuatan cekal ku urang sakadar sakitu. Jelema teu bisa ngojay piteulem angkat ku urang sakadar sakitu. Pemikiran-pemikiran ahli zahir mah sakadar sakitu. Kumaha ieu jelema supaya ulah jadi ditembakna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi dibunuhna, kumaha jelema teh supaya ulah jadi diselna, kumaha jelema supaya di persidanganna menang, sakadar sakitu zahir mah. Waliullah mah lain eta nu dipikiran teh sia mah deuk nyalametkeun di leungeun manusia, aing mah deuk nyalametkeun teh titaku Allah di leungeun setan. Kumaha ieu jelema keur diome ku setan, aing tugasna deuk nyalametkeun jelema di leungeun setan. Urang mah kuari baik masyarakat biasa atawa pemerintah nyalametkeun jelema teh di leungeun manusia deui. Tapi wali lain di leungeun setan ieu teh jelema teh keur diome ieu teh ku setan. Mus jelas keur judi diome ku setan, nu mabok diome ku setan, nu maling diome ku setan. Eta teh supaya kumaha disalametkeun termasuk kiai-kiai anu asup ka terjerumus kadinya nyahoeun wali mah ieu keur diome ku setan kajian kumaha cara nyalametkeun kumaha. Tah tugas wali mah nyalametkeun jelema nu keur aya di leungeun setan. Berat numantak ngadatangan nyana atawa ngobrol lalaunan kadeuleun mah biasa bae horeng keur munajat ka Gusti Allah. Carana kumaha ieu jelema supaya salamet keur diome setan. Berat wali teh tugas ti Gusti Allah. Numantak wali mah tadina berangkat ngojay teh hanjat tina laut. Sanjatna hanjat tina laut kapanggih lah jeung raja mun cara raja. Sanggeus kapanggih jeung raja belah ditun laut cak raja jeung saha maneh ka dieu sorangan. Apan loba anu endek ka dieu teh besi teh nyahoan jalan jung balik deui ka ditu. Tuduhkeun jalan-jalanna, tuduhkeun naik parahuna, tuduhkeun ngojayna ulah mikiran sia bae batur ge endek loba anu endek ka dieu. Kitulah wali Allah gambaranna cek Tuan Abdul Qadir. Wali teh geus baueun geus datangnya nama ka Allah. Cak Allah ulah maneh bae atuh sosoranganan. Sia mah geus lihai deuk beurang deuk peuting ge. Ja teu nganggap peuting jeung beurang teh waktu mah akur dan perputaran panon poe doang. Ketika panon poe di luhur kadeuleuk ku urang beurang, ketika panon poe di handap peuting. Geus jaho maneh mah ka aing cak Allah. Ulah sia bae umat tuh nu endek ka aing tuduhkeun ku sia. Oh gitu, balik deui wali teh nu tadina sorangan teh kuari mah magahan ngaji. Kuari mah dakwah. Lain sosoranganan wali di leuweung bae lain eta mah wah teu bagus sama Gusti. Encan datang maksudna. Nu geus datang mah titah balik deui ku Gusti Allah, jalain jang soranganan umat tuh. Mantak datang wali mah ka bangsa rangda-rangda. Tuh sia mah seuri bae. Rangda kolot ieu mah. Tah eta datang ka kiai-kiai Golkar. Duh kiai bener kiai teh nyai teh make dalil make tah tapi kiai di jero eta bisa teh nyebut cau. Geus teh bisa nyebut cau doang. Lalaunan kunaon aya nu narima hidayah datang, aya nu teu narima malah keheul eueuh masalah. Diomongkeun ge eueuh masalah nya makin bae aing mah geus boga tempat di Gusti Allah geus datang. Sia dek ngomongkeun aing dek ngomongkeun sia nu salah. Kitulah wali mah tilok marah. Matak lamun aya nyana nuduhkeun haju nyana marah, atuh lain wali teh moal lingi. Moal nyana moal marah kajian ku kumaha ge diaromongkeun ku kiai, ku ustad, ku jawara, ku salah. Ih, itu sabodo. Sebab naon nu mantak teu marah? Atuh aing mah geus boga tempat di Gusti Allah sia ngomongkeun aing. Ge goblok. Cak wali. Terus aing mah sakadar nuduhkeun. Hadu cara-cara nuduhkeunana nyana mah kumaha karakter masing-masing ti Gusti Allah kapan. Tah mantak cek Tuhan se, hei sia lamun aing ngomong dengekeun, besi aing nyarekan ka sia dengekeun ku sia. Sebab nu mantak wae nyarekan ka sia, sia mah carekaneun.
lamun ngomong lemah lembut ke sia mah moal beres sebab hate sia mah teu asbatan batu kan gusia loba jelema nu akhirna dibuka-bukakeun nya namangan sakadar alat ieu jatuh anu merena tetep Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah gitulah dek nyalametkeun ti leungeun setan anu tadi nanyana keur diome-ome ku setan keur dipermainkeun ku setan kumaha ieu carana masyarakat teh kok diome ku nafsu jeung setan lantaran nyana terus-terusan ngridit teu eureun-eureun terus bae ngomong lah cenah ulah sok haju kekencengan teh jak kiai ge loba nu ngahalalkeun kredit urang milu bae kanu ngahalalkeun haju nu ngahalalkeun ge ngomong ulah sok milu kanu ngaharamkeun moal rame sia kajen gua kumaha ge sok manu ngaharamkeun kiai anu cenah carekan ku nyana teu maraheun kiai dicarekan ku kiai deui diomongkeun ku kiai ulah sok nurutan moal beres dan nurutan nyana mah geus bae urang mah urang bae geus ayu ngan tetep bae beuki tambah karunya ka kiai eta beuki tambah karunya ayu terus nyana mah ngan sakadar ngarujaan doang sebab jelemana geus boga tempat di Gusti Allah eta mah ngan tugas doang. Gitulah para wali Allah mandek nyalametkeun di leungeun setan, dek nyalametkeun di leungeun iblis. Maka cek Gusti Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tam'an inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aya sahabat ngaranna Ibnu Razin sumping ka Kangjeng Rasulullah ya Rasulullah naon Ibnu Razin Tuhan ngomong-ngomong jelema nu geus paeh dikubur haju engke kiamat sanggeus kiamat jelema dihudangkeun deui sanggeus dihudangkeun deui haju digiring ka masak abdi mandek nanyakeun teh kumaha Gusti cara ngahudangkeunana jeung nyieun jelema nu geus paeh seri bae Kangjeng eta onam nu dikubur maka harti ya Rasulullah eta anu kamari teh eta model ku kapal brus bae ka laut kabeh pan eta teh jauh huluna di mana tulangna di mana dagingna di mana eta kan dihudangkeun deui anu dicaplok ku buaya anu dilegleg ku maung anu dicacag-cacag jelema teh waktu perang anu dicacag-cacag di begal dipiceun ieu suku nu sabelah ka anu suku nu sabelah ka anu ceulina di mana naonna di mana tah abdi mah ndek nanya teh ka Kangjeng teh ka Tuhan teh ieu teh kumaha cara ngahudangkeunana Gusti Allah ya eta mah kitu mah cek Gusti Allah nungguan Gusti Allah turun ayat jol malaikat Jibril macakeun ieu wa huwal ladzi yursilur riyaha busram baina yaday rahmatih wa huwa Gusti Allah teh anu niupkeun ngutus niupkeun riyaha kana sapirang-pirang angin sing hade angin teh loba ngaranna aya angin simal angin kaler aya angin janub angin kidul aya 10 ngaran angin dina syara teh aya anu timbulna ti luhur aya anu timbul ti handap aya anu tina taneuh aya anu ti laut di laut ge di jero laut aya angin moal oyag-oyagan eta laut lamun di handap eueuh angin nu mantak nu jago mah para nahoda teh neuleuh angin teh lain di luhur tapi ka jero handap ka jero laut justru di jero laut teh aya angin nu mantak engke laut pasang ka luhur engke surut ka handap eta teh diangkat naku angin aya angin anu timbul ti tengah-tengah aya anu ti langit aya anu ti bumi aya anu ti gunung macem-macem geus puguh anu ti kaler anu ti kidul anu ti kulon ti wetan mah ieulah angin bahkan teu kabahas dina kitab aya angin anu sok kaluar di handap celeces eta nu leuwih bahaya mah sebenarnya komo keur ngaji mah haju tadi ngadahar uduk jeung endog geus eta mah angin racun teh mah aduh Masya Allah macam-macam angin orang ya nu jelas saha eta nu niupkeun angin termasuk angin eta
lantaran aya jelema di operasi di opnam teu bisa hitut mahal horeng eta hitut sababaraha juta hayang bisa hitut Masya Allah ngajual mobil nu tatarida ditumpakan lantarannya teu bisa hitut asuplah ka rumah sakit operasi langsung mobil hiji hitut mahal eta hitut demantak beusi hayang hitut kan oh masalah daripada kurang ayo dioperasi di situ ngan siap-siap baik mamang engke diukna teu boga batur sia kuna memang bung diuk dini lah beda kambeuna kok balamun parawan hitut bae angel kalaku ulah parawan mah anti hitut kajeun mules beteung ulah hitut aya teh parawan jadi hayang hitut jasa jadi tahan pajar aman meureun aya hudang teh tit ya Allah Masya Allah Masya Allah Gusti Allah Nailah angin nun niupkeun angin teh Gusti Allah mereka kekuatan terhadap angin ti kaler ngageleyeung ka kidul ti kidul ngageleyeung ka kaler ti wetan ngageleyeung ka kulon ti kulon ngageleyeung ka wetan ieu angin dibere kekuatan ku Gusti Allah teu kaharti lamun angin cuma sekedar angin kok dibere kekuatan ku Gusti Allah lantaran angin masa pira angin horenganan angin teh eta teh aya wakil malaikat karubiyun anu ku Gusti Allah ditugaskeun jangajagaan khazanatil ardi was samawat urang sok hadiah ka malaikat karubiyun para ahli-ahli thariqah malantaran eta malaikat karubiyun teh tita ngajagaan khazinatil ard nu aya di bumi nu aya di langit termasuk ieu panon poe termasuk ieu angin jadi lamun angin teh centengna malaikat karubiyun maka ketika ku Gusti Allah diinstruksikeun malaikat bawa angin ti wetan ka kidul bawa angin ti kaler ka kidul bawa ti wetan ka kulon ti kulon ka wetan malaikatna centengna tah pamimpinna mun di SD mah KM na asal toel we malaikat Numantek Kangjeng Nabi Sulaiman teh waktu kedatanganku malaikat maut. Cek malaikat maut. Waalaikumsalam. Nuleukeun bae tah ka jelema ka tamu. Eta malaikat teh disuguhan cai teh daek nginum suguhan da naon dahareun teh daek nginum. Jeung nuleukeun bae ka tamu. Nuleukeun bae ka urang tamu di Kangjeng Nabi Sulaiman. Kebal malakal maut keluar pamit tamu nanya Tuhan aya teh saha tadi tamu emang kunaon nuleukeun kula bae tuh mah tamu ieu rupa-rupa biasa henteu lain deui bangunan nuleukeun teu kicep-kicep ka kula emang saha tah mah malakal maut enteng jasa ngajawabna Kangjeng Nabi Sulaiman enteng jasa ngajawab malakal maut tah mah biasa sok nabu ka dieu kalau tuh nuleukeun ka kula bae kunaon emang. Di lagu Kangjeng Nabi Sulaiman. Oh, malakal maut teh heraneun ka maneh. Kunaon emang? Lantaran geus dareukeut meureun. Pugu eta malakal maut teh ngaharewas ka Kangjeng Nabi Sulaiman heran ka pagawean Allah. Kunaon emang? Lantaran jelema nu kula dideulekeun teh eta teh 5 menit deui bakal paengan paehna kudu di nagara Hindi di India sedangkeun kuari aya di dieu keneh ieu teh di Israel teu kaharti kula mah malakal maut ge teu kahartieun geus kajian ku kumaha ge tetep kula mandek ngajagaan bae di ditu sesuai jeung perintah Allah dekaharti malakal maut aya kula mandek ngajagoan ngadagoan di ditu be jadina tulisanana di ditu paehna kudu di negara Hindia di luhur batu geus we malakal maut ieu mah ngadagoan teu kaharti jelemana di Israel keneh nyana malakal maut geus cila bae di luhur batu di India ke bae nyana
kata tamu teh ya Tuhan kula mesieun jasa lantaran dideleukeun bae pangirimkeun angin bae jatuhan mah wauh jeung angin pangkirimkeun bae kula maka India ke ka mana cenah coba eta atuh aya yang kitu mah langsung Kangjeng Nabi Sulaiman ya Karubiyun hei malaikat Karubiyun sebagai pewakil angin ya ka dia ya coba pangmawakeun ieu ya coba ka India ya terojol we angin datang ka dinya lep dibawa ku angin datang ke India pas di batu tadi tek nah ini dia Masya Allah Karim maha kawasa Allah teka harti ku urang mah kos kitulah Gusti Allah ketika urang dek maot di Lampung kajian kumaha ge urang teh kudu ka Lampung bae dilarang ku anakna dek naon bah ka Lampung dek naon henteu aing mah hayang ka Lampung jasa dek naon atuh ka Lampung mun kitu mah di Lampung keur usim-usiman ya henteu ieu mah kadu loba di urang duku loba di urang komo cau balaya di urang henteu aing mah da ka Lampung mah teu bisa ditahan horenganan datang ka Lampung malakal maut keur kieu bae nah sia ini tugas gua nih nyampe nih tuh kawa kawasa Allah mantap kula sieun aing cenah di Mekah sieun di kapalna besi paeh aju di ditu di Mekah pas sedak-sedak moal aing moal ka Mekah lah sieun jakna bejaan ku urang ai di dieu nu teu sedak-sedak aya daun nu paeh lo bajakna nu perang di Suriah nu paeh di urang ge di Irak keur campuh perang nu perang teu paeh kunaon di Pasir Gadung modar nah kawasa Allah iya tuh urusan paeh mah lain ku perang lain ku kalaparan lain ku panyakit ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdim iyalah diondang ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin bisa ku Kangjeng Nabi Sulaiman angin mantak urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna iya baca tidinya engke bakal datang malaikat Karubiyun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mah pan kos kitu jelema nang ningong sapeuting aya 7 panggung masyarakat kagarieunan bebeja ka kiai lah teman terserah kiai bae cek nya aing pangeran meureun negeri kumahageun mah ieu garieung jasa guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku diwirid kaluar engke malaikat Karubiyun aya naon manggil-manggil kula payahna angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun be aku angin loba kajadian ta kos kitu masyaallah